bagus nuhun ditampi ku kaula aya pikir saya naon ye Aden Banteng Aden Banteng ya aya naon-naon di tenggelan ku Asep Banteng percaya kasih percaya ngelayan ke macam-macam bilih aya nu macam-macam sok Asep Banteng Udin Batak aya oh ya nang pelek aya Yan Tobadak aya Ari Batak wah Ari pelek aya Darya Ornerdil aya nya aya toh Sembabak toy kasangakeun nuhun percaya aya naon nya dagang anjing mun bau jengkol sia teh eta kan nangis ngadahar naon eta teh atuh mana ngadahar jengkol geus ngakanaon udang udang jauh ngakan udang bau jengkol kapan dicampur jeung kuda laut ya jadi ke semua bagus lagu sih hak nuhun mangga aya pikir saya naon lagu sih jeung capek kerak aya meeting wah sore ram anak yang manis janganlah dibunuh kalau dibunuh silakan udah bakal dibui kamu ayah cinta segitiga lagu batur nepi ka diruksak itu tapi Ciangir lagu cinta segitiga teh lagu toka-toka lagu naon teh lagu toka-toka ai mana bisa ngalagu bisa cincok dengdelet tumila reungit mah oh sayang boneka peot obat rupa-rupa semua mau kejeng boneka cantik jadi aing nyaho zaman Elia Kadam oh zaman Deli Suryani oh kadempet atuh nama aya pikir saeuy naon bulan Gusti kieu bewarakeun ka batur-batur sampean yen kaula ayeuna dek lunta deui ninggalkeun ieu nagara ketahuan ketahuan pacaran lagi dengan si ayah sakit karena pacarnya kawin lagi asal ceweknya mereka
mana tuh beri nagesal teh? Kawin teh mun itu beja-beja. Poin non. Pantes geuning itu beja-beja teh da geuning goreng patu. Sampean apa? Si Bima nepi kadanget ayeuna teh eueuh pakarang anu terang. Wah, leres Gusti, ampun eta awak si Bima. Keris teh mah tuh. Abdi kamari cikeneh aya senjata anyar surulit ngaranna. Sarulit merenya menurut. Mana apa? Surulit. Apa? Naon? Di mana jelema aya goreng hatene teh surulit. Eta mah sarulit atuh goblok. Sarulit eta mah tuh. Kabina-bina teuing. Ai sarulit mah di mana aya nu rame geuning sarulit. Sarurang. Suit eta mah suit. Ai suit mah ieu anu beulah bibirna. Ai sia. Eta mah Saung, eta mah saung. eta mah rarengat tuh. Tahu eta. Ai saung mah di mana usum hujan sok jaradi gini di kebun sampe. Suung. Suung eta mah beregu. Nah, saya kabani guna bina teuing. Ai suung mah di mana eueuh naon-naon. Suung. Sia teh. Ai suung mah jalan cai gini babaturan got. Kuluwung teh beregu. Jauh kuluwung. Ai kuluwung mah geuning di pemajikan urang ge aya. Geus tong diomongkeun tah mah. Aya data nu penting eta mah Sumarni Tah ku ayana si Bima teu teurak ku pakarang teh nya aya beja tinu meunang di Persaya. Goh. Eta. Tah. Sing atuh Gusti kulan. Da abdi mah parantos beak dengkap usaha je. Ka Bapak Yusuf Effendi abdi cekeng eta namut keris. Dipasihkeun ku anjeunna dengan ditode-tode teh kerisna kalah potong. Teu mampu. Abdi anu ngagentian. Teu mampu Naon? Banyak keris dipake neuteuk. potong atuh. Naon kitu maneh keris teh? Keris mah lain panyakit ning kana beungeut sok narokno. Kuris. Jauh-jauh atuh. Ya, Kuris. kuris mah sok dirujak. Hiris mah. Lamun hiris diharudum. Eta mah tiris atuh. Ya teh. Geus. Kuris. Ai tiris mah pan sok di jero kulkas tiis. Nah kudu bisa kabedakeun atuh. Kuris. Ai tiis mah di mana ngabodor teu rame teh tiis. Tisen. Eta mah teu nyari we teh mah. Jadi wayahna kaula rek ninggalkeun deui ieu nagara jeung lanceuk kaula. Oh, sareng Nen Patih. Ya. Sumuhun. Kumaha cenah saur endang Patih teh? Aduh, cing saur cut memeh teh kumaha. Dek usaha bareng gawe jeung kaula. Gawe bareng dek koalisi. Sae Beres koalisi mah. Sugan benang sabab lamun teu dibabuk ku layang jamus kali musada. Jigana yakin ratusan tahun oge moal teurak. Dibabuk ku naon cenah? Disabuk, dibabuk heula huluna ku si Juana. Lain Juana layang jamus kali musada. Jamus. Dengekeun. Jamus. Beli teh sia teh. Nyalakeun batu da maneh nu kitu mah. Baralaga lah. Balalaga. Banyak adat, banyak gaya. Dupi eta layang jamus anu bieu teh di mana ayana?
layang jamu sekali musada teh kali musada di mana ayana teh di Amarta di dulurna kene Saha raja saha. Ayana teh saha nu kagunganana teh Yudhistira Raja Amarta. Yudhistira mah atuh eta mah di rumah sakit di Cimahi Dustira tama atuh sia teh eta teh ngaran Rajana Amarta di eta pisan pusaka teh hayana aduh teu kedah sareng abdi teu wayahna nagara tungguan wayahna si Bima tungguan bisi ngencar wah ai perkawis nungguan si Bima mah aplusan bulan Gusti aplusan we sajam sewa. kumaha kungsi dibere dahar daek dihakan ku si Bima teu daekeun Gusti dipasihan roti Kalau di alung kalah disepak hamburger diantep diantep pelukan teh. eta oge ku abdi dipasihan fried chicken Wah, kalau ke dia beak seep nama nanging sana ku si Bima usaha ku anak abdi we diberi martabak kalau ke pemajikanana. jadi gegerungan si Bima teh bari tapak bari puasa manehna teu nginum teu daang teu daang teh dedak laga mana teteh sia surade Ya lagam suradi. najis deh ka euy Jampang Kulon da Jampang euy Kulon detik gitu. kadupanak gitu Najis. baru di mana mana euy oh beujeng dek teu panggih ngeuy Lewek teh dek. Ya. wayahna tungguan di saat sana kula datang mudah-mudahan we eta layang jamu sekali musada teh bisa kabawa dadahan Gusti doanakeun abdi engke rek maca gedong dhuwur kali samu Pagulingan sepi ah. batur memaca yasin sia memaca gedong dhuwur kumaha aing paingan sia mah kitu wae da kalakuanana paingan tiba heula teu payu-payu dagang lotek Karena Yasin teh apa gedung dhuwur apa? bisi aya siku sululu gelak mau ngamuk kajah mata wayahna jaga cibener tingkatkeun ronjatkeun mangga Gusti da upami di perjanten mah nini abdi sareng aki abdi incu sadayana parantos gempar panyakitna anu DBD Bede, flu burung lu babi, anu flu tulang itulah pelukan. anu cikungunya Anu kecil. aya pangapcap panyakit cikungunya tong boro cicuyunya cijagrage aya aduh nyaan Gusti anu nyeri panon teu cager-cager Aya. Can kecing manis. iya penyakit kastrol Kolesterol. beureun sia teh kastrol nah Aya asam urat. tah kitu kulan Gusti nyeri euteung aya Aya. muntaber penyakit oneng Koneng. Diabetes. Penyakit hiper. oneng Bisa teh. penyakit oneng mah waduk Didengete. penyakit liper Liper. nu bener heeh Cadara. aya penyakit liper aya Hiperversi. lain liper mah anu ngajaga gawang aya main bola eta mah kiper Kiper. sia ai kiper mah anu teu percaya ka pangeran kafir Kapir. eta mah belegu Lain jauh-jauh itu. Karena kiper karena kapir. Dipaksa. alah sakitu wayahna sae mangga Gusti ku abdi bade dilaksanakeun ieu pancen wayahna bral lumampah jaga si Bima jeung jaga ieu nagara bisa aya hal anu teu diharepkeun
Oh, molotot teh. Aling Aling bere jalan. tengah halangan jalan aing anu rek ti heula ini Bere jalan gayang teh tuh. kadinya jalan. Malibir. Bade ka dieu mangga. Malibir tak ka sisi aya atuh. Kagawir euy. Gawe. Balong aja. Balong Walungan. ka dieu punten. Lain lega-lega jalan itu cegerangan. Sumuhun kulan Gusti mangga diestokeun ku abdi mudah-mudahan nu bade angkat ka luar nagara cing tiasa mulih deui ka nagara kaula kalayan hasil anu mencekil. Ya. Abdi oge pada permios kulan Gusti nanging abdi teh nuhunkeun saminggu mah bade cuti heula. Cuti. Naon maneh bade nepungan ka Bogoh. Boga maneh ka Bogoh? Boga ka Bogoh jauh. Mentas laut leuweung gunung. Tapi ape teu bingung. Cukup halau na telepon. Kulo kuring di Pulau Jawa. Manehna teh di Ciirateun. Pulau Jawa keneh belum. Boga ka Bogoh deukeut. Kahalangan ku jalan raya. Tapi ape teu bingung. Cukup siligupai dina jandela. Urang siliki cepat. Cukup ngelelin agama. Dadali manting ipeti ngalayang kangus. Ulah jahil, ulah kaniaya. Hampura anu aya di leuweung bilih aya nu kajejeg kabadug kaula teu niat goreng anu kageuleuhan kakeueuhan ku kaula hampura sae sabab anjeun sadayana tunggal makhluk wallah sae kansa dina saban-saban robah mangsa gantiwan si ilang bulan kurunyung taun kansa naon sepuh sok mineng kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureureureuh leres si horeng anu dipikir-pikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa angin kadar pangeran anu bakal karasa jeung karanapan ya kansa iya atuh tangto sepuh kitu kulang seperti nu karanapan ku Raja Astina Pandu Dewanata sumuhun boga anak tilu anu kahiji nu kadua aneh nak kulang ti mimiti lahir teh ngablenong kawas bola kawas bal sumuhun ayeuna teh geus 5 tahun ngagedean eta kapongpong teh nanakeun eta budak teh hirup di jero daguguri nyalan daguguri nyelan wae leres tapi eueuh hiji pakarang anu teurak kansa sumuhun ta eta malahan geus adian deui teh eta geuning aya keajaiban kitu kulang geus pinter ngomong ngaranna Arjuna sumuhun ieu ajaib ieu luar biasa nun Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya nyarengan kapun anaknya eta Raja Astina Pandu Dewanata doh sumuhun sabar sapraktanne pun ieu Arya Widura astajingan dawala anu lulumpatan kansa kulang jika si Widura itu Widura aduh wah aya naon sadaya-daya kaula nu naon
nguningakeun aya serangan ti negara Paranggubarja. Alhamdulillah Gusti geuning ieu teh kasepuhan ngahaturkeun semua bakti kula nuhun sebut. Aya naon? Ieu kula nuh aya ribut. Nah, aya cekuhan teu pisan kajadian teh kula. Walah Gusti nuhun dasar kudu panjang umur. Semaka pihatur kula nuhun dola. Aya kajadian naon Widura? Serangan ti negara Paranggubarja. Utusan Prabu Gubarja Sakti. Naon pasualanana? Ai saurna mah bade Malaspati ka Kakang Panu. Wireh cenah bapana eta raja teh kantos ditandasa ku Kakang Panu dina puluhan taun nu parantos kalangkung. Ai. Nanaroskeun di mana tapana. Jadi ku hal sakitu ingis ku simpan ku kayaan. Widura. Takening. Wah. Ali. Nyumput. Sadaya kaula nu nyumput tawala. Juragan Widura sudah. Tara gelut tadi nage. Nya. Sabaraha urang. Ai katinggalna mah duaan namun da moal mungkin kan. Mungkin duaan mah kan. Ya aki-aki ye. Terus saha teh aya. Kaula patih negara Paranggubarja. Maksana ngudak-ngudak si Widura menta sampai dituduhkeun di mana si Pandu tapana. Pasualanana si Panu kungsi nandasa ramana raja kaula. Ayeuna kaula rek Malaspati. Tong jeung Panu atuh. Hah? Tong jeung Panu. Jeung satu. Sing hareupan kaula. Ari nya mah anjeun lalaki langit lalanang jagat totosan Bijarhuli. Coba sing hareupan ieu Resi Bisma. Ini tenang gitu kolot. Alah. Aya kitu kolot teh euy. Apakun wani marangaku aki-aki? Ora wani dening ngapakulanang koe lanang. Dah. Aya pada lenang mah resep. Resep bener kan. Lenang lanang. Apa lanang? Ya lanang. Apa ulut lurah di Cipadung? Anang atau tama? Bener, ya. Maju. Coba haling. Bade, ayeuna oge bade mios. Wil jeung atuh ya. Mangga tuh. Wis. Goblok sia. Eta colonos eta mah. Colonos teuing. Sawios atuh ku abdi. Mudug naik ke tadi. Da tadi mah sieun. Nya. Wani sia karya. Tutur kana aing wani mah. Maju Bisma, ayo pada. Kalepasan kan sa. Laras bulandu salira kalepasan. Neungeuleuwih teuing jebret ku sakel itu. Doge ka hanteuna eta kulan sepuh. Hampura. Kalangkungan panginten sepuh teh. Bongan maneh. Laras. Bet kaluwihan teuing atuh. Nya kitu atuh. Alah. Udah, nah Kang. Mun urang menyarita ku ngaluh. Buat teh seueur teh mah. Atuna ari maneh. Ampun, ai keuriweuh kieu montong sok hiji ti tukang atuh. Montong sok hiji ti tukang. Disangka ngarampok teh. Satadina teu dagelan heuna disangka musuh atuh. Nya euy. Nya sepuh mah. Juragan bisa mah pamaget jomblo. Hah? Oh, Juragan Bisma. Oh, teu kadu istri pan, teu kagungan garwa anjeunna mah.
para tersumpah pengitanya. Iya, sami sang sumpah abdi. Sumpah naon? Nya, heh. Sumpah naon akang baheula? Ai dewek mah sumpah teh moal nyesakeun. Asa aya tapak suweng. Saya pikirannya Kang mah. Lah, kaluwihan pot pae. Yen dia kejadian marsapada dina waktu ayeuna teh ujang. Ku ararane ucu. Sumuhun ayeuna teh kuasa araran. Margi ieu kapongpong anu teu acan medal teh teu aya hiji pakarang anu teurak ujang. Sumuhun Daya nu mampu. Malah disaemarakeun saha anu kagungan pusaka, saha anu kagungan bedog, pedang jeung sajabana. Pakarang-pakarang titinggal baheula kabeh eueuh nu mampu. Allah eta kuliah-kuliahna kapongpong waduh dikaki. Amuing. Sumuhun. Langkungnya Nu mawi dina larasan dieu Akang Ilahi ngajaga di leuweung kerendayana ieu dipalih tongoh nyaeta juragan Gusti Prabu. Sumuhun. Pandu Dewanata nuju ngajagi nuju napaan putrana. Oh rupina menuju Mujasmedi waket. Lamun peuting nu kadenge dengan ukur cicir siang-siang. Hap-hap lagi. Tak ada apa-apa teh kumaha disadar cara ngadenge. Amuing. Yap kana kitu kakang sehingga. Osae mah. Nah, eta cek babalah di sente hiburan. Ya kalau yang Tulungan nama bulan di pawanangan Para lunten bae kasadaya. kumaha di pawanangan Pagelaran bayar. kudu ngajadi pantrang Sami-sami ulah nyian om kumis hitam Allah dekawonan pinangki gagal Kuluran nyelidikan Asep rampah Tangkumok Ramalina wayang teh ibu hajah nining wayang teh ngandung perlama buku malenda Itu cenah Aji Purnama. Ini nyampe ke daerah Cing cek kumaha kabina-bina cing kadek teh. pemberian di panggung biasa cek kita PI. Pepeuriheun di panggung biasa cing aya di TPI teuing mah cu euy. Ngabibirang teh meni. Itu pemirsa Allah. yang ada di TPI, yang ada di depan TV TV Masing-masing tiap rumah masing-masing. ya teh sa Indonesia menyaksikan di seluruh Indonesia, Sabang sampai Maroke. Sabang sampai Cicaheum, Maroke. menyaksikan pagelaran wayang golek ini Ya. Tuh. tidak lain untuk menghibur pemirsa yang senang mencintai seni budaya kita ini. Ya betul. Tapi kenapa kok saya tiap ngibing gendangnya kok polos terus, gimana sih? Bikin malu lu sama gua lu. Padahal kita satu rombongan, Betul, satu rombong satu grup. satu grup. Kenapa di rombongan ini ada pengkhianat dan ada ulat? Jadi di setiap organisasi tetap ada oknumnya.
Iya kan? Betul. Nah, Anda itu jangan jadi oknum dong. Biarpun lagu ini permintaan dari saudara Bapak Semar, Betul, dari Bapak Semar, dari orang tuamu. tapi kan saya juga anaknya kan. Betul, anaknya. Kalau sayang atau menghormati kepada bapaknya, coba hormatilah anaknya. Ya, tapi yang lebih dulu minta lagu ini kan Bapak, bukan Akang. Iya kan permintaan bapak. Ya, harus dihargai dulu si orang tua. Kenapa orang tua yang bilang Akang yang ngengklak, kan tidak repel itu. Tidak repel maksudnya mengurusnya terelepan meureun. Atau bukan level meureun. Maksudnya mah ai tidak ada hatena mah buleud teh. Bulan Kang menyon. Yang ada di Sumatera, yang ada di Irian, yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT Kalimantan, NTT ada orang-orang Sunda. banyak lah. Malahan sekarang jangan orang Sunda saja, banyak orang bukan Sunda juga senang Senang ya. benar. menikmati hiburan seni tradisi dari Sunda ini Betul, dari Batak. yang penuh dengan filosofi Filosofi. seni adiluhung. Wah, betul dong. Iya, berfalsafah. Belum Jawa Barat itu semua. Belum Jawa Barat mah semua kan. Iya. Silahkanlah SMS sampaikan kepada TPI Oh, betul. sebanyak-banyaknya. Iya. Lo Tapi mohon maaf kepada pemirsa, saya kan Cepot Giri Harja Tilu ini udah tua, udah tua, udah lama. udah lemah, udah 33 tahun Jadi menggarap Pokoknya, seni tradisi ini. ya sudah loyo. Ya, namanya manusia. Dibatas semuanya. Iya. Tapi kan ada anak-anak muda. Ada generasi yang akan Ada generasi Giri Harja Tilu sudah menurunkan petetan. regenerasi, Generasi yaitu Dadan. Pak Cecep Supriyadi sudah menurunkan lagi Eka. Pak Ade Kosasih Deden. Pak Dede Amung Awan. Sudah ada. Ya, sudah Gener- ada kadernya. generasi Malah sekarang udah sama-sama payu. sama-sama laku. Sudah sama-sama laku. Kan bayar tuh pernah nyebut payu meni yang syarikeun. Jadi akang mah sudah nahnai. Aduh. Sudah kurang tenaga. Sudah loyo. Sudah banyak dipencetan. Iya. Kan kalau iya di Jawa Barat kan wayang golek yang lebih dominan. Betul. Seni tradisinya. Kalau di Jawa Tengah kan wayang kulit. Wayang kulit. Banyak kan dalang yang edan. Wah, banyak. Iya. Maksud yang edan di sini dalang yang kocak. Kocak. Dalang yang udah moyan, yang udah tenar, yang udah wah sohor. Seperti mantep aja. Seperti Bapak Kiai Haji Ki Mantep Sudarderdor. Sudarsono. Sudarsono. Ya. Itu Kintus. Sudah ada. Ki Entus Susu Murni. Susmono maksud saya. Susmono. Ya. Iya. Joko Edon. Joko Edon. Edan. Iya. Joko Edan. Atuh kasepuhan Jawa Timur Wong Nganjuk salam dari Giri Harja 3. Harja 3, betul. Bapak Anom Suroto. Wah, sudah ada kadernya. Sudah. Makasih. Ya. Dalang Semar Badranaya sudah ada kader. Ya, Dalang Cepot. Ya, Cepot. Yang Aduh, tapi di Semar mah dalangnya dalang wayang golek, kalau saya mah dalang kerusuhan. Allah Gusti, sepak kabeh hatur nuhun. Cepot di mana wae maneh. Lah nguningakeun kulan. Kan? Naon? Aduh, agak semak kabeh hatur Gusti Prabu. Diuk dawala. Nah, aya kubagya wilujeng agak wilujeng naon maneh teh.
karunya geus teu bisa ngaguik Bapak ieu. Sempeng. Turutan ku sia teu ararayang teuing. Nurutan nu kitu pacut. Gan. Mun itu hayang ngadenge Bapak aing ngahaleuang eta hese. Ieu teh ti mana? Ih. Tuang putra nya kumaha nasibna kabawa angin teh. Parantos medal tuang putra teh. Salamet. Kumaha kasanak angin rag-rag pisan dina sirah gajah. Tiasa ngomong gajahna geus ngaran teh Gajah Sena. Gajah Sena sumuhun. Dulurna Gajah Bareuh. King tong ka mana wae atuh ngomong teh. Gitu kan. Nya meureun ka Gajah Mada mah dulur pateterean. Bisa jadi teh sama gajah. Aduh. Jadi anak kaula geus medal sumuhun kena pisan kana gading gajah atuh amblas burusut teh. Burusut itu burahol gitu. Kalau beringkal Ngaburingkal tuang putra teh keluar kulan aduh digali gajah abdi teh kokoceakan Gusti nah eta budak digali gajah teh kalah ngagedea ngageungan tuang putra teh eta gajah dugi ka dirawe didorok-dokun dengan sakilat jungkal jumpali gajah ku eta budak sumuhun si horeng eta gajah teh nuju di ala-ala ku jalmi di lersan selama ngumpeng aipek teh aya ratuna ratu selama ngumpeng kakasih Durga Bakto saurna teh bari tuang putra teh di pasihan acuk pusaka kulan babin tulu aji gelang candra kirana manggis meteng naplok dina yunanata nataarna. Aduh, sadayana pusaka wungkul angyanana. Aduh, di mana ayeuna? Sumuhun anu neme eta teh anak kaula. Di mana? Aduh, gara tingali gagahna luar biasa. Amuing agan. Nah didinya nyebut aja Pak nyebut tadi didinya sinjang tong cekcok waduh boga jago di Astina dulu yuk pameget Pak dulu jang ketinggali bega nerangan anak eta karunya uligir ada teh kumaha teh meureun aduh di dieu agan aing Gajah Sena aing Gajah Sena asa dipapatahan meureun ngomongna ku gajah moal lemes ya budak ngomongna aing Gajah Sena dipaehan sia ku aing tuh jang kitu we ngomongna teh ingat tuh Pak Semar sempengangken mar menyemarakan datna alam nyaksikan hade jeung gorengna alam Semar kuncung danar wulung ai danar teh nyaeta bisa madangakeun manah ingkang peteng ceuk nu bohong mah cenah buru teu na Semar teh lain ku orai kadut ku ilmu aya paribasa geuningan Semar ya winangun Semar bandar nangka Badranaya jang udah maksudnya kayak ngabodor wing mah cing kanya Pak kumaha pasangkan budak teh ngarti supaya pinter komunikasi ngarti cerdas nya bijiekeun kanya sae ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah hurung mansur ing datullah nun Gusti nedapa padang ati ieu murang kali
nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung moncorong tanding sarengenge lir bulan tanggal 14 Caang Padang Narawangan gitu. gedong ruket tali rasa pangandeg pangancing rasa barabai kemang kastori kulit waru angan daru sinengul cing cerdas cing pinter cing ngarti cing soleh gen bae basa kasar oge hate nu penting mah hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese aya kitu kalimah teh tulihkeun ge nya tapi teh eueuh dina hadisna tetebina kepret sia waing kapangaruhan ku sasya teh idealis urang ditu montong digugubuk ka dieu da urang mah boga budayana sorangan budaya cegekan budaya sulit ati belang bayah tong dipake geurehan atau lamun budaya narek di bawah mah hukumna ngajajah sia kaing mun agama tarima da langsung ti Allah Muhammad ai budaya suku bangsana mah tong dibawa ka dieu da urang oge ngabogaan budayana boga ciri atuh eukeur bangsa urang mah da teu baheula nu ngajajahna ge loba lahir batin jajahna gitu boh lahirna boh batinna ya cing ngarti hirup teh cucu ngisya pamadegan Firaun memontong digugubuk ka dieu goblok jahiliyah bodoh belegu geurehan kitu sia murid si Senuk da si ieu mah murid Panderplas keur mah penjajah teh mawa politikna teh politik liberal kalau teh ka urang teh politik adu domba pecah belah ulah diturutan ya nu sok beunang diadukeun mah domba atawa hayam agan aing Gajah Sena ini eta anger montong sok pipinterana anak yaki aya nu mawa cai kana botol keur kamari mawa budak gering hareng tatama ka bapak anas duitna ditarima amplopna asuga teh rek cager isungna paeh teh budak anak kene we nya agan saha sia tuh geuning Allah nya we Semar sumuhun siji meuneh sopo Allah jo bisa komunikasi budak hebat bapak gini ilmu di kolot teh ayeuna kumaha ciri dah hideung bapak mah kolot nyupang sia mah Kolot lainnya anu eta budak jauh bisa komunikasi dulu nah gitu kolot mah mata kudu daek nyaring penting tahajud urang bakti kadat ilahi robi tong noyod wae hirup teh aing Gajah Sena sumuhun wah tuh saya ngaranna eta agan teh kulawarga gajah nu tadi Brata sumuhun nah Brata teh Pak dulur Brata teh dulur heuh jadi aing teh Brata Sena dulur gajah sumuhun gajah nu tadi ieu oh Brata teh dulur jadi dewek teh Brata Sidawala ya saya aing Brata Sena sumuhun
nanging agante kagungan Rama kakasihna teh Raja Astina kakasih Pandu Dewanata. Bapak aing Raja Astina Pandu Dewanata sumuhun di mana ini Bapak aing aya di leuweung Kerendayana nuju tapak keneh napaan salira ieu geura mulih ka Astina iku siji meneh sopoharane cepot nu hiji deui dawala abdi dawala anom ieu geura mulih ka Astina itu tuang ibu ngantosan saha inung aing Ibu Kunti Nalibrata Kunti sumuhun inung aing sumuhun bapak aing jauh pinter budak ngerti kata ku ngarti hebat tuh Semarang aduh kabatur pada nerap kabatur nerap ke anak ente belet teh tiba heula pugu anak nanu bantangu percaya itu nyambung dengan anak tuang raka ngantosan sahalan ceuk aing Raden Kontea kakangku Kontea sumuhun tuang rayi saha di aing Raden Arjuna ieu aing boga adi sumuhun aing hayang panggih jeung si Bapak Pandu sumuhun mangga geura mulih era aing teu boga baju aluh dulu jah tah dengekeun budak aya ka erana Aisyah umur unggah mangga kejadian ngan aing jadi objek teh ada minta odog pangapunten Bapak alah awewe nu tadi teh ratu teh munyong eta awewe teh ratu pada kelaknya sehat ada minta odog pangapunten Bapak alah awewe nu tadi teh ratu teh munyong eta awewe teh ratu pada kelaknya sehat sahaya ratu Pak pangapunten Bapak lu saya bangkong awewena mangga kaula teh ratu negara selama ngumpeng tah teh tempat teh kareh kabana sapon ku negara kaula oh iya teh laras Bapak awak nepi ka HD gitu duh beungeut unggul hayang teh bogoh nya ka kuring beunghar meureun moal sugeumah ngan kabeuli HP moal usaha meureun aing di Parabana kalau kitu mun bogoheun mah dayus teh hukumna dae kitu dayus teh hukumna dayus teh tong borok make jeung nincak sawarga ngambeuk ge moal lalaki mau usaha we Parabana anak pemajikan kewajiban lalaki mah deuleu ngomong barang awewe dijualan turun pakai beger mah cilaka nyalinung ka gelung gitu kaula terek mulang tarima ka ieu murang kali asa disambung umur kahiji kaula kadua masyarakat kaula aman ayeuna tatanena bakal kalang ke kahareup da ieu teh tempat teh beak wae ku gajah tatanen teh Bapak kitu bisi teh apa laras ieu teh putrana Pandu Dewanata Raja Astina sumuhun aduh kaula gerek milu ngaku anak lahir batin gara kapalang aing tiba heula dewek teh teu pirah hayang paragi boga paragi ngeuretan kuku teh laksana da murah atuh da ku peserot lain teh nu dicapitkeun teh gini nepi ka teu ka sorangna nepi ka ayeuna nepi ka gegeringan aing hayang kabari satut hayang pergi ngerokok-romekeun kasep anda apa ibu ngaran teh Durga ibu teh asa disambung umur ku hidup ibu teh gaduh pakaian sapuratina
aya gelangna anu kasebut gelang Sandra Kirana anting-anting manggis meteng Sinjang Babin Tulu Aji ieu teh sadayana oge mangrupakeun hiji falsafah guareun hidup bacaeun hidup bari ngalamun ke naon manggis meteng naon gelang Chandra Kirana Babin Tulu Aji abi ge gaduh aya Sinjang Babinton mah lain Babinton Babin Tulu Aji nah sia teh kata napi Sinjang Babinsa yeuh gera ange kasep gak tampi cu gera disalin mangga gera tampi cu gera tampi ye ibu kita mau ninggal atuh yeuh matur nuwun Bu matur nuwun sawangsuna oke boy tobat teuing meuni asa disalametkeun kaula Raden Bratasena sareng sena ngange-angean seungit kasturi angin-anginan sanajan bari jeung kaayaan model kieu aduh tobat teuing teh seungit naon Bapak Semar amuing pinaoneun ieu budak jang wah bakal apung-apungannya seungit meureun pangaranna bakal jadi pejabat ieu datan nira tangga deman datan nira tangga deman mupa kulingan rana anjir eta budak 5 tahun sagede kitu dulu Gusti Hercules gitu-gitu teuing mah aduh ampun teuing si Tarjut naon Tarjut anu sok aceng-acengan di leuweung teh geuning Tarsan eta ayeuna sadaing Tardi amuing tobat menikah kasep anak aing deudeuh teuing kasep kakasih teh aing Bratasena dulur gajah Bratasena teu sangka tah kitu dek balik aing ka Astina cenah bapa aing raja eta ku kasarnya di warah gajah tadi aing geus tuman mada geus jadi bakat geus jadi kulit jadi daging hatena we hatena sabab menteuna pangeran ka manusia mah teu dumasarkan rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate iya tapi bakal jadi sejarah ieu budak teh kasar moal daek nyemah papanggih bio ge juga jemah unggul ke wungkul alah ampun tah ku kitu da kasep hayu saat sana mulih ka Astina ibu teh bieu teh nyayogikeun tuangeun leuteun bilih bade tuang gerayu ieu lapar aing lumawi hayu geura siu Bapak Semar hayu geura kaula teh di ditu meunsit sapi muning ulu sawios tong ngarepotkeun nu kapan lapar urang sakalian syukuran ka Maha Agung keun bae da Pak Ustad di ditu anu ngadoana mah aya Ustad Rahmat saya ayo kasep tuang heula tersangka euy luar biasa Astina dahar lain Astina ayeuna disuguhan dahar mari kita lestarikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai pesan moral tinggi. naon sia tepuguh akib sebabna sudah begitu gateuh hehehe
bakating ku sono. Sono kawadi Unjukan kaududungan gitu. Saya mangga aa. Kroker atuh. Nyangakeun semua pangabaktos ka unyuk aa Gusti. Ya diterima. Aya naon ieu teh aa Gusti? Calukan batur-batur kumpul gitu. Ayeuna Heeh. mangga punten kapengkeran. Sok. Hei batur Baraya sadaya. Ya anjing. Samaruk tarik meureun. Heeh. Baru tarik sakitu gadua. Kararumpul. Hei. Lain meni bang dipengker meni resep datang dengan kieu ih meni imut. Jago padak Amit. Ih tong nebihan neneng atuh ih hayang daket neneng mah tiris anjing. Neneng teh. hayang ditangkep neneng itu. Jangan marah-marah atuh aa neneng teh setia ka aa. Amit. Aing mah normal sia teh. Heeh. Neneng teh sayang teh sama aa. Aing mah henteu anjing. Nanti juga akan sayang sama neneng. Amit. Amit. Baru aturan. Karunya menikah sangan kieu. Sia. Cubuk cabak aing. Kumaha mun aing kageunaan virus corona sia? Jangan dong, virus cinta aja sama neneng. Amit. Gus. Pakali Yo. Ngahaturkeun sama pangabaktos yo. Diterima. Aya naon gerawak cabalaka ka abdi. Yo, apa kabar teman-teman? Bahagialah selalu yo. Saha ngaranna Kang? Ima di mana? Ima nying harap ka mana? Nah, imana kontrakan atawa lain? Lamun kontrakan sabaran cicilanana, nah caina di luar atawa di jero ganeng anjing. Sia teh riweuh sia teh batu. meni kepo karena urusan pribadi batur. Kembali rek kontrak di kumaha ge. Rek kontrak ke kumaha aing sia. Rek maha dibayar ku aing. Tenang lah dibagi dua kontrakan aja neneng. Yo, jangan marah-marah, aku mah hanya bertanya kepada anak, aku mah hanya mengembangkan bakatku butuh karena hirup pinuh pisan kamahalan waduh aneh. Sedeh. Kawas nu kasetanan sia. Kasurupan mun tak kitu kebenaran. Kamu jangan mengganggu AA aku. Aduh, ngambek. Aku lagi banyak kapusing. Lagi galau. Diam kamu. Nyaanya geus aja gah. Iya mah marah-marah ka neneng. Jadi iya boga babat. Neneng mah nyaah ka ate nyaanya. Amit. Yo, guys. Bakam kanya tumang. Ngomong sekali dibojak ku aing. Yo, marah banget. Jangan marah-marah. Siap yo, siap. Santuy lu. Jangan marah-marah. Diuk. Yo, siap yo. Ngahaturkeun semua pangabaktos Gusti. Eta si ngomong nepi ka. Daya boga babat. Diterima. Aya naon ieu teh? Yo, jangan marah-marah. Jangan marah-marah kamu. Enggak saya temani. Diuk. Siap yo. Ya. Naon anjing si teh? Jangan ditodongkeun ku bener. Naon sia? Aku ku sia. Aku naon? Saha nu markosa ucing aing?
Ucing aing nepi ka reuneuh Hamil. kusianya nyaho. Aduh, aku merkosa ucing. Tidak. Yo, konflik rumah tangga yo. Kita kemana karep wae sia? Panggil ge kakara jeung mana ucing nyaho di mana nyaho ucing di mana sia teh? Henteu. Aduh, ai sugan teh maneh. Aing sedih ucing aing teu geblek bapa ayeuna. Keur mah yatim katung-tung diperkosa astagfirullahaladzim. Udah nanggung jawab ucing lu. Luar biasa kasih dia aing. Atuh sugan we tuh ucing maneh aya dina panang toyongan Allah. Amin. Aduh. Hajat gotong royong. Pokona saha-saha nu merkosa ucing aing kapanggih. Wadih, Kumaha wai. sora bedilna kumaha eta teh? Non, Sora bedilna kumaha? Surawadina. Heeh. Sora bedilna. Aing mah pahlawan, aing mah tamtama. Kudu siap dina segala widang Jiwa perang mah. keamanan. Pokona ngaganggu kadudungan ka ucing aing, ka anak aing, ka bapak aing. Kumaha tah? Wadih, Sora wai. bedilna kumaha sora bedilna? Wadi aing lain wadi sembarangan, wadi cipacing, pelor nage lonca, menambah stamina. Kudu sadawai. Nya gelo sia mah. Disadan teh teh. Atuh siapa di badil ame menambah stamina resep naneng anjing. Geuleus sia teh ah. Heeh. Yo. Geuning ieu teh rumah tangga rek dibeude ku stamina yo. Mudah-mudahan panjang yo. Naon sia teh jauh-jauh. Ganeng sia. Kabeh ganeng. Wadih ku aing ganeng mah anjing. Ganegeun. Ngamun galak sia teh atuh panggih kakara ganeng. Paingan boka ruksa. Nyampe mana sia ganeng. Sia ganeng mah. Punten. Sieun gulungan we nya. Diuk. Lan. Diuk sae. Aku stamina tinggi gara-gara minum pil KB. Naon sia mah teu pugu bawa ngomong sia teh. Geus. Siap. Gusti. Abdi bakal jempe siap. Gerak. Hormati lawat kainung bapa. Gerak. Maksakeun we aing rek naik ojek. Nyusul gitu. Rek naik Grab. Nyusul mending. Ini gerak. Hayo sedeng sok sia heula. Lila deui. Rek ka mana heula? Aing rek ka WC, rek ngising aing. Nih kageleun si eta ing. Yo, kita berangkat ke negara Amata untuk menculik pamajikan Batur Arana, anu ngaranna Subadra pamajikan si Arjuna. Kita harus menculik supaya berhasil. Yo, kita kerahkan sekuat tenaga. Jangan sampai kita kanyahoan ku musuh. Kalau kanyahoan ku musuh bakal cilaka. Yo, jangan sampai kanyahoan. Yo. Goblok sia. Panuju gitu mah. Jangar kena hulu aing. Dikageuleun teuing sia teh. Iya boga babaturan. Sabar atuh ganeng sia. Iya mah meni marah-marah wae ka neneng teh. Neneng. Kurang kumaha neneng belana geuleuh aji kah. Neneng sia. Aneng punung paduli ah. Dia tua atuh meni. Neneng nyeri hate duli. Yang disebut Atuh mung. Luar lewe kawas awewe aa sia. Sia teh lalaki. Cing nyaho kana kodrat gondok laki gede kitu oge sia. Atuh mung ah. Geuleuh ka sia teh. Maafin nenek mung ah. Geuleuh. Atuh musasak kitu ah. Hareudang ah. Naon jadi wae ah. Aku mencintai kamu apa adanya.
bagaikan bulan dan bintang yang disinari rembulan. Cium-cium aja enggak. Jalu saya tadi gula naon. Awewe mah teuing atuh da. Awewe maksa. Naos do wae ah. Bapak kamu tukang bengkel ya? Gitu kumaha gitu. Soalnya kamu sudah menyerpis hatiku. Hateun penasaran si anjing. Bikin penasaran. Mobil apa yang bikin ngangenin? Mobil Pajero? Bukan. Mobil sedan? Bukan. Mobil naon? Mobil Ayla. Nah Ayla, I love you. Bit. Tahun ku penasaran wae si anjing itu. Bapak kamu tukang cendol ya? Gitu kumaha? Soalnya AA sudah mengamnestiiskan hatiku. Oh, anjing sudah jauh-jauh. Nyambung. Ning. Ada nggak balas? Apa? Ada nggak balas? Apa? Aduh, apa? Karena cinta ya. Bapak Ning tahanan ya? Kau tahu? Soalnya aku ingin membunuh kamu nih. Atuan romantis ya? Belum aja kan? Nggak usah dah. Aduh maafin Neneng. Nggak, geluh ayo geluh. Orang-orang hayang maafin lu. Nggak usah juga, sudah. Ke DRT, duli. Nyangsang Geluhun teh si Aji. Oh, iya boga-boga. Nyaho kodratna lalaki kalak awewe atuh kodrat laki mah. Hayang lu. Deuh kalak kitu. Apaan pika geuleuh anjeun mah kitu teh. Ayo orang ini batur. Hege. Aduh. Mulurang bahek bentak di lempang ratu. Ulah tunggu di parut cetak. Kunaon ieu lempang teh degan kieu? Sempoyongan. Gitu. Sempoyokan kieu. Sempoyongan. Sempoyongan. Sempoyok. Alah. Halo sahabat hijrah. Hijrah lebah mana sia teh? Ai maneh di mana? Aya naon ieu teh? Batu rapat eueuh sia teh. Alah sorry bos sampura euy. Nah di mana? Itu di pojok bos. Keur naon? Biasa we bos ngahaneutan bos. Ngahaneutan? Si Duru. Anjir tahun 2020 aya keneh bahasa si Duru. Tegaul bos. Apaan tuh si Duru? Si Duru seteh melem sulu diriung-riung nahawu tegaul bos. Cek maneh ngahaneutan teh naon? Ngahaneutan teh naon? Atuh drink dong. Minum bos. Ade. Sia teh mabok. Ya, ibro kades ya. Goreng patut kasebutna sia make jeung nyenyekek botol harapan umum jahat. Nyontohan teu hade ka batur sia. Na teu nyaho aing jeger desa Cinanyung. Gelo. Terus lamun aing lamun maneh jeger Cinanyung aing kudu bilang uwow gitu. Orai kawat macok nu gelo bos. Naon sowat gitu loh. Najan si bos jangkung gede moal ditarajian ku hamba bos. Cicing lah kumaha abdi hirup-hirup abdi uruskeun mah urusan pribadi tong uruskeun diri abdi bos. Lain masalah kitu sia teh. Naon? Ye dengekeun ku maneh. Aing ngaran-ngaran mabok ku nagara dilarang ku agama diharamkeun deur nyekek botol kitu. Doraka campelak. Diri sorangan jadi ruksak. Awak katelang syara ngaran lembur jadi goreng. Ngageringan awak sorangan. Susah denge-denge. Leheng keneh abdi bos. Leheng kumaha? Leheng keneh abdi mabok puguh cukang lantaran anak lantaran minuman keras. Leheng aing mah ukur pribadi ruksak teh. Tapi aya anu leuwih tibatan aing bos. Naon anu mabok tanpa minuman? Nah ayanya aya naon? Mabok jabatan, mabok kapangkatan,
mabok kadudukan. Teu saeutik ayeuna jelema anu mabok kapangkatan kadudukan rahayat jadi korban dengekeun ku sia bos. Anjir. Tong dikeprokan lah da lain japati aing malah. Eta teh ngadukung beleguk. Teu butuh dukungan bos, lamun saweran butuh bos aing. Oke di Bapak Haji Edi, di Bapak Hajat gampang ke di Bapak Dede Ukay, Ibu Yani. Gitu bos. Moal karas kalam sawer-sawer. Tong dikitu-kitu kege ngartieun Bapak Hajat oge. Nya. Gitu bos. Heueuh salah kitu teh. Moal karasa ku obos ka peureuh aing bos. Ya dangukeun ku obosnya setiap aya haseup tangtu aya. Bener teh, seuneu bos bae batur nyaho si obos cicing wae. Heuh seuneu nyaho oge. Bener lain udud. Aya cukang lantaranana bos kekiaan teh. Da urang maka kara ayeuna nyekek botol bos. Baheula mah aing mah kieu, salat lain ku dreum. Leuwih parah sia mah. Parah. Sakieu mah leuheung bos. Ari kitu kunaon? Nyeri hate bos. Nyeri hate. Nah. Putus jeung kabogoh bos. Putus kabogoh nepi ka mabok. Pira gitu. Teu pira sia teh. Nah, anu nyawer. Mana? Alah. Aduh, teu dikangkalungkeun. Aduh non di saya. Cacak mabok di sana. Cacak mabok. Di Bapak Hajat. Kening. Alah jajak kalau hatur. Aduh beres jis tuh ah. Bari mabok anu nyawer. Anjing teh nyaho ki mah mabok aing. Kabetaeun ja. Dengale aing jadi Miss Universe deuleu teh. Loba. Gitu bos. Nuhun Bapak Hajat teh. Alah nu Bapak Dede. Nuhun Bapak Dede cing kagentosan anu langkung-langkung. Panjang yuswa ageng milikna nya. Sehat. Ridho Pak Dede. Tambihan deui atuh ridho mah. Sia mah dipentah hate minta jantung sia mah. Teuing dibere hate minta. Gitu bos. Marokana kumaha aduh aing rada haneut ayeuna mos lah ngeunahnya ka di kangkalungan ku duit haneut bos. Mau duit asak eta. Heuh pirage putus make jeung mabok. Piranya. Heuh aduh eta meuni enteng nyarios si Encep. Pira pajargeun teh cenah. Lamun ngudag karena pira tong boroning putus cinta kamari di Jatinangor aya nini nepi ka kageleng ku treuk teu pira teu lurat leret bos pira ta bos rek kitu wae herop Ku pira doden wae di botol. lain masalah kitu sia mabok pikageuleun kalkol kitu teh sabi oji kasar deui tong kasar anjing sia teh dangukeun ku si obos naon matak aing galau 5 tahun bobogohan bos tuluy ti poe Senin nepi ka poe Jumaah diantar gawe ka Hatek Sabtu Minggu diapelan ka imahna bari mawa martabak jang mitohaeun bos Mitoha 5 tahun lilana bos bayangkeun eueuh waktu nu teu kaliwat 5 tahun anjing jat teh tong gogok sia teh sorry bos santai malum aing mabok bos sia teh meuni diumbar ting gogok teh sia diumbar deui apan aing mah mabok bos wajar apan mabok bos heuh tuluy kumaha 5 tahun bobogohan nganter unggah poe waktu nu teu kaliwat minggu kamari nempo ulin ka imana ditempo di hareupeun imana aya janur kuning melengkung bos dikawin tatangga bos perih bos perih bejat hati aing khawatir
Syakia mah leung bos kieu mah. Nah, untung hati ini buatan Allah bos. Lamun Mun buatan Cina geus bajret bos. Nya bos. Heeh nyaho aing oge. Lamun maneh galau kitu kulantar kitu cing jadi kauntungan cing jadi hikmah keur maneh. Naon hikmahna? Naon? Meureun mana kitu oge lain jodoh maneh. Mata kitu oge awewena teu bener. Mun dikawin matak pinyerieun sanajan maneh bogoh oge aya matak pinyerieun da moal geunah kana rumah tanggana. Leheung ayeuna can katalian ku rumah tangga kumaha lamun misalkan maneh geus boga budak tuluy pabajikan maneh teh nyeleweng. Bager deui pan leuwih nyeri. Mending ditemongkeun teh aya kene sanajan peurih tapi eta peurih teh sing jadi ubar. Setiap ubar teh pahit, ngan eta pahit teh bakal jadi amis ka hareupna. eta Ulah kitu sia teh. Palakah molor si Aji. Woi, aduh, atas bos dakwahna bos. Coba si eta. mal didenge kudu Oman mah kadege. Tong dakwah hareupeun abdi lah. Nah, tong boroning pangkat si Obos. Kitu mamah dedeh tra didenge ku aing. Nah, Mamah dedeh dai anu terkenal. Nah, geula aing mah. Geuleuh kumaha teu konsekuen kana dakwahna. Nah, ngadenge aing dina dakwahna, mari kita Jumatan, mari kita salat Jumat, aing manehna tara salat Jumat, Bos. Apan awewe teu bisa. Abong nu mabok, abong nu gelo sia. Geus pokona mah kumaha lah bos lah. ade. Heeh. Aduh, kalau neuneuh duit bos bisi sawek bos. Nya lang nitip lang. Ade. Teu cokodi lang. Cilaka kapan. Awas dipaok dalang goblok sia. Doraka sia. Maing we. Maniana sakitu mah. Mending dikabikeun bebaseun. Minum heula bos. Pokoknya. Naon eta teh minuman teh? Ieu non Amer. Naon Amer anggur merah lain bos. Arak telepel bos. Intisari naon intisari? Kopi miring. Murahan bos. Cipas. Wah mahal teuing bos. Jack Daniel. Teu kahontal bos mending keneh ngontrak aing memayar kontrakan bos. Naon atuh? Iya, vodka. Tanya bos vodka mah mun podol mah nya bos. Si Jurig. Bong nu mabok sia mah. Naon atuh? Ya, Nutrisari bos. Rek mabok kumaha? Nutrisari, piraku mabok ku Nutrisari. Nutrisari nama biasa bos, oplosanana nu luar biasa. Dioplos ku. Nah, dioplos ku naon? Oplos jeung cikiih nini bos. Pahang da meh ampun. Gitu bos lah. Nyanggeus atuh. Minum lah bos sok atuh. Buka heula ku encep ya bos. Encep. Tingale bos ngabodah kieu bos. Mana eueuh oge? Caritana atuh maneh teh bos. Dukung aing poh hampura. Di bata ku aing. Di botol bos. Cing balik atuh mana dibalik bos atuh lah dukung aing bos. Anjir we tuh dengan ngabudak kitu. Mana bos? Mabok anjir. Kada saya teh mabok wae teh goblok gitu teh. Kalau malam Sabrina. Kalau siang siapa? Kalau siang saya Pudin. Dua rombongan jis. Gak apa-apa. Udah jadi passion hidup. Iya bener kata. Aku masih single loh. Single aku juga sama masih single. Single? Iya. Bagus. Iya. Kalau pengen WA aku atau pengen kenalan sama aku tinggal telepon aja. Berapa nomor HP-nya? Nomor HP aku? Iya. 082 785 ya, terus? hiji kutiluan. Nah aku tiluan. Ame seubeuh jurig sia teh. Ditajong angen. Paingan atau Alah meuni nyelekeun angen aya yang utah. Nyelek matu. Alah yang utah ngalah. Alah. Buah nyiram oman. Alah buah nyiram aing aduh. Buah hamil. Alah.
Naon eta? Gusti nu agung meh kaluar deui. Bekali sabaraha? Mangkaning meuli teh 5 jutaan. Nah geus saeutik 5 jutaan teh. Pan meuli jeung gorobagna. Gusti nu agung. Rek dikumahakeun eta teh. Hakan deui lebar. Geuleuhnya Rujit. Rek atuh geuleuh mau bagi-bagi tak kasararea tah. Nya mangga nyangakeun kesadayana tah. Kayak teu cokot tak kebenan tah. Si mong mere. Lah sakedik di mangga nyangakeun tah. Ieu pandangan mangga dah. Modin. Walau Hayang utah Hayang sawera. nyungkeun ka Bapak Hajat atuh. Nyawa ka bogol we. Alah. Aya pocong mumun ka dieu. Kampiling sia ku aing sia. Tinggal. Percis kana sia jeung aing mah. Alah. Ya, mun kuat si Yuri. Kuat geus kitu mah tenggelam. Kesangka sia. Waduh, mun kuat-kuat deui sia. Tinggal atuh. Make naon kuat-kuat teuing? Lintah Papua. Alah, tinggang ku batu sia waing. Aduh, anjir. Teh hujan. Hujan di mana? Halodo da. Aduh, si Jurik utah. Palingan aya hujan Haseum Jurik sia. Asuhan aya hujan kamari si teh. Kurang ajar sak abon mangam. Luh. Modar sia. Naon? Khawatir. Ka dieu geura. Gugupai itu aman tuh. Kos ka bogohna gugupai. Naon? Ka dieu sia kedap abdi bade ngaharewos. Mung ah. Ka dieu. Naon? Uing rek maot. Jor. Jing. Ngan ulah jalan Cileunyi keur macet. Ulah. Ka Cibiru jalanna. Siap. Di mana uing maot pangbejakeun ka pamajikan uing? Naon? Omat imah nu di komplek tong dijual. Nah, heudang ngontrak di dinya na oge. Heeh, atuh Jurik aya ngontrak mah di masarangan nu batur. Heuda pun bojo mah kitu galak ngajual. Nya, kamari abdi dijual ku manehna. Hanya kitu. Payonya nepi ka botak ge payo we didudutan ku batur. Juri kemana we karep si eta. Kitu ah. Budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lain mungkin